Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. Menurut selang teh. Ji, motor angsi kieu euy. Nyangka boga aki teh nimbun euy. Nimbun motor pegahan pun pare. Udah masih gana pegang mahal ya. Soalnya yuk originalan kene. Nyangka orang menang warisan kieu ti aki. Anjir kasep geus lah sigan bogana kumaha. Aduh, capek. Yang udut euy kumanya. Jangan gadekeun HP, iya HP dia motor. Payu mah. Gadekeun payu 200 mah sigana pegang mah. Soalnya alus kena atuh kieu mah pantas jeung budak ngora. Gadekeun kasanya. Gimana di jalan. Aya jamak papa kurang tanyaan. Emang tinggal berangkat. Berangkat. Iya, bohong wae mah. Bong biasa mio. Berangkat. Abas anjir eta HP-na euy anyar euy menang mau di counter mana eta juga bateng mauknya nang meser itu nang meser 2 juta itu alus 2 juta gitu 2 juta 10.000 gitu mah 2 juta 10.000 baik 1 juta lah 20.000 lah besok atuh 20.000 bae menda jika indung urang da urang mah teu boga duit ayeuna mah. Coba lah we membutuhkan apa beli bensin. Dah sih. Jika boga duit. Ieu tingali atuh meuni kinclong kieu. Nyagap. Ulah lah, lecet. Ieu mah herangnya. Ulah. Eta pupus anti air. Ya, anti sono. Mau bogaan batur mah. Menang mauk mana mah. Gagabah teuing urang teh kamari menang duit. Boga duit di mana? Ieu urang mah gampang duit mah tinggal set. Duit nyamper kan duit mah tuh. Hayang HP euy. Meuli atuh mah canggihnya Android. Canggih atuh. Ditoel gege hurung. Bisa nempo YouTube eta teh. Heeh, bisa atuh. Urang sok nempo sendang moleang. Beli mah keur loba duit atuh. Ngaloba duit mah tuh. Urang ngagade motor. Sabaraha? Ngagade ieu mah ngagade. 200 lah bae urang mah. Sehingga tempuan heula urang atuh butuh duit urang keur itu tuh modalnya ini nanti hiangan iya nak kenapa tak geus wajar ngaranna ge gade jadi kurang ditebus deui can babari mogok kita urang ieu ti Panjalu tuh mogok-mogok dari golotokeun papen parem atuh digolotokeun heeh ieu motor dijamin moal kata mogok. Ini mahalsan 200. Nah, ini mah gade, 700 lah. Ujung bayar na 700 mah. Dua we bae. Mung 700. Dan boga duit teh nu puguna. Ya boga duit mah. Geus puguh HP mahal. Ke 2 juta. Tuh. Ieu teh saparapat-parapat aja dina HP 200 coy. Urang mentana 700 teh embung ente mah geuning nya. Ya 700 nya urang lieur mikiran katana. Moalna.
Itu kan bae eta mah mah jadi milik urang we motorna. Nya urang butuh motor mah. Itu. Nah itu bertiga deh. Nah itu bertiga. Urang yang meuli HP urang. Emang aya HP. Emang aya HP 200-an? Aya. Kia cininit COD. Yang penting mau buka HP we lah. Lain mah urang yang ka awal. COC ku motor mah. COD mah Garila. Kena teh menang nu teu bisa hurung daek mana gitu. Tempuan heula. Tempuan heula. Di tempo mah da ka ciri alus. Ciri urang rusuh. Arek mah itu pun tah yo. Itu karbona apa PE. Apa di balap ya? PE sabaraha? PE 8. Naon salapan gila tuh. Ih alus ieu besak gigi hiji ge. Kuat. Teu kuat Katanya kan. Mantap gitu eta motor aduh jadi hayang. Aduh, itu sama kabalan teh. Oh, 700 mah kebae atuh. Wah, 702. 7. Ah, geus najis kabatur we. Oh, ini kabaturan. Jika tuh. Ditawar 700 kemudian embung. Ayo pusing mikiran Mikiran naon Mayarna. Bayaran mah kayak bae di akhirat ge biasa urang bang nanggungkeun gitu. Cuma utang bulungan kabalan teh. Dah hayangna 700 atuh gini. Bukan ini tuanya. Heeh. Yang buka HP enggak gede. Sok cikan jemping bisa tuh. Ya, jampi, sok. Marana kita ya. Awak naon tuh gila juga barang ini begung. Ya di jamping hanya motorna alus. Kena ke motornya, kena ke kolot. Ke motor. Belum sih kena ke motor. Salah Kita kolot. Briefing Belum juga nanti mah. Wala. Digolong teh kagak. Ini gila gitu. Tanya motor teh itu nauhannya sebelah. Ku aneh tak apal orang oge. Kamar itu nyawa dipakai usaha, pakai silakan, pakai labu. Gede atau lebat duit iya mah. Heeh atuh. Aku teh kabeli Yang menuju lah sudah sekian. ya kok. Oke. Hayang mah hayang. Meuli urang ge hayang sama hayang. Mau tentang kebun sana itu kurang Yang mobil. Dari pakai motor ya nama? Hah? Dari pakai motor? Belum biasa tah? Terus lagi lupa mah. Sama nama can apa we geus pernah. Enak itu kan dia. Itu nempo motor alus bisa. Murah kan. Kenal itu. Sen. Harusnya mesinnya mahal tuh kan? Ih, yang gitu mah tuh wedal gagah. Atus akur kan yang ieu. Harusnya Mesin ieu mah tuh awak nawe ieu mah. 34 toh. menang kredit atau nganjuk? Cash. Oke, tarawan nganjuk lah. Ini Iya, bisa sumpah. Nah, yang ini mah orang pakai motor ini menang awal gelis punya. Iya. Mau lagi orang bawa ieu mah kalau menang ibu-ibu we antar ke pasar tuh. Teman ojek kan. Oh. Tah eta mah. Udah we kena setelananya anjir. Jauh juga. Hah? Berapa duit segala? Obat. Cocok urang ya. Naik ke gade motor. Gede seberapa? Motor gede-gede lah jeung dinya mau karasa. Dah harga paling dah didinya ge saparapatan motor. Harga gede sebenarnya 200 lah, baik. Jadi 200. ini teh mana orang mah? Gade ya mah, gede tebus deui. Orang bingung. Yang resep orang mau moal. Entar Main resep tuh. Orang resep. Entar ke urang tebus deui. Orang bingung make ada percuma yang gade kurang kapakan balat orang mun resep pun. Baik. Jadi kamu ngebantuin aku aja. Iya aja. Ngebantuin orang. Sama tuh kasarwa jama Sunda dibantu. Orang jama Mararat ya. Butuh 200 butuh asli kurang mah. Tuh 200 mah wah. Duit mah loba, tinggal Kurang kayak tuh. motor dibikin tukang kebunnya. Udah kau urang mati. Di karunya tukang berkurang Ada orang teu karunya. Oke deui lah. Anjir, tega sumpah 200 kop urang mah. Terus kurangan bisa teu mampunya 210. Orang duit mah ayahnya. Ah, iya. Tong di sumput mana paehna si AEC kata.
Mempai mananya pedit ketek kumaha ikate mau ditanya dicuekin. Dikacangin mau kemana? Lihat ya, betul mah disariksa mana mau? Tebutu. Satu. Asli tebutu main nomor duit. Wah, setelan we kira ya. Gimana udah kepake Sudah mah teu buka duit ngomong we. Ya. Oh, enggak, duit mana? Oh, tuh kumaha nya? Mungkin duitnya aya ya. Nempok saldo urang. Dah. Om dulu lah. Iya kalau urang tempol tuh. Kemana nih? Mana nawarkeun ka nu beunghar enggak. Urang salah nawarkeun. Iya. Terus aja masang sarama. Sih. Mual. Ya mana nih? Mual kita resep euy ke kepake. Terus aja lah. Contohnya sekarang gaya sok enggak jauh. Iya, tawarkan aja. Orang tubuhnya masih. Kenaan di dia? Hujan yang gimana? Main di dia serangan? Iya, uga sih. Siapa nama? Aku jurik ya tuh. Itu walau kita. Jurik di sini kurang. Wah? Main di jam berapa di dia? Kayak orang tadi tuh. Semenit. Tiga Di lapisan kan. Kita buka duit tuh anjing kan. Mau buka duit ya? Muat. Coba ngaledek goblok. Anjir orang tuh motor manis pernah nempel tuh motor orang. Nah, habis dah. Di mana sih eta? Siapa? Yang orang boga warisan. Bal Ti aki warisan. Bala mah eueuh. Kan aki orang nimbun motor pega ti baheula teu mimiti keluar pega. Wah. Enak urang digade betul duit ke sahanya. Tuh, Yang boga duit. geus boga. Di lembur pangbungan sana. Aya nu siga Korea teh apa nu buka ungu jeung nu bibirna nu hiji nu kita monyong. Oh. Si sosokan beunghar pirang gede 200 teu daekeun. Beraku? Motor we aralus nu bodas teh fixing. Oh, saya kan beunghar ya. We nu gede 200 embungan. Ada 200. Iya, anjir bener. Pemotan nu Parah eta mah. bibirna kieu sombong. Wah. Anu kemari da beunghar urang teh tuani nanang. Si dibawa polisi. Kira-kira kasa bantuan orang beresolusi tuh. Kurang bere Mana ini sarwa tuh kan? 1000 torpedo hiji mun misalkan motor cair. Torpedo minuman naon lah. Pop iceu heuh. Bantuan liwang ulang aduh. Di lembur sadenya. Teu inget udah. Oh, Ieu si Oji. oh nya. Bae masa? Si eta masuk togel teh nya. Pasti menangna gede we. Mah geus pernah nempo teh si eta. Da can geus lirataran nempo urang. Pernah. Wah, Aya. di sok di mana cicing? Di mana atau Di mana ya man? Nu di Tonggo. Tuh. Angger. Angger atuh pindah ka mana ih? Anjing sore. 4 sore. Aya mau di mana? Ya udah lain indungna lain bapana aing teh cuma nanyakeun ka aing. Yang lapar orang yang ada gade itu yang gade motor. Yang cair aja. Mandi atuh lapang. Udud. Jempuk ke. Naik miru mah. Ka mana? Nggak gade motor. Tapi aya. Ambung kita ah. Ih, Ada goblok. aja. Ente bohong orang mereka itu ah mau kasih oji. Ih, Memang di dia nya. mau atuh ih. Orang yang ditelak rusuh tuh bisi hujan gede manten. Sebenarnya tadi kayak di dia betah sorangan. Tunggu di baturan. Cok sing anteng. Pan menang duit aing yang milu. Wah, orang mau agak gade. Ah, waduh. Bener, balik ke lah. Awas aja. Cicing di dia mah. Orang yang ditelaknya. Sok. Jaga anta gantu si lepas. Melepas? Hah? Melepas? Udah. Nah, Hah? cang-cang deh ulah. Ulah. Ih, atuh keur naon? Hah? Itu udah gak namanya tambah kesel. Ini warung Benton. Beli. Meser roti. Wow. Itu berapa? Berapa? Ya.
Oh, salah. Yang kita tahu. Bisa, yang gede-gede. Openg tadi tanam potes di Ciamis karena di jalan COD ucing kiraku kapan kurang tadi titah iya dah naon beli bensin tapi lila oh udah mulai ke Ciamis dah jauh sana tuh nahnya didinya tutup dah pom dah tutup lila yang bisa guna itu mesin bensin gua bisa ini lila daripada pulang-pulang dia milu kemana ke ditu bisa ngadogan ini si Openg kan dia lah tuhnya masuk salam jama di mana tuh Udah ku ente kemana piragem bensin tuh eta nanti tutup lah dia mah piraku orang kaca amis kali tutup jauhan ih ke alun-alun aya nu teh kikian warna-warni mobil naskar kalinya orang teh tutup kalinya balik di ka dieu nah aya buka di belah dinya tah Ciamis belah dieu keneh terus bensinna beak nu ieu kurang diisikeun ka dieu kabeh kurang teh nitah meuli udud mana udud ih urang meuli udud pan kurang geus digade-gadekeun tawarkeun kana beunghar kana miskin payu digade 200 ya kita sa digadekeun ih ngacek mana meuli udud mana mangan mana duitna jeung bensin mungkul eueuh jeung udud dah urang teh lieur mikir oh berarti digadekeun we motor ih terus kumaha nya udud eueuh da bensin aya meureun saeutik teang we angger we sia goblok teh